A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali-wali anu leutik pangkatna, nu gigi gunung bae. Wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali ngeuletik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangan Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi penting hudang babari. Ras ka diri urang penting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pasini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika sholat asana barirat amat, nelenu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu, urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sabenerna mah teu kudu make babacaan, tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegahan. Baca eta embunga lengkah cek Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidalah ke Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah tah ditiup ku angin ti India datang ke Mesir brak datang percis kos kipudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin. Berangkat di dia Karangkas Bitung, saya datang plak ka ditu. Mantakku harus mengetahui dong. Harga bensin mahal. Bodem habek. Aduh, jauh jasa. Ngementak ese jasa kuari neangan picicingin wali. Wali teh hari jalal ghaib kabla itu nukoba nujabang oropa asaib kabla itu nari jalal ghaib. Nukoba rijalal ghaib nukoba wa asaib kabla ituna wali abdal. Ieu sejasa ieu eta mah pan nyaon ngaranna gaganti maot cokot ganti maot cokot tiap negara kudu aya wali abdalan bae. Teu meunang kosong. Ketika kosong eta teh nyana dicokot di negara nu mana bae. Mungkin baik ketika Banten kosong dicokot di Yaman, mungkin baik di Irak, mungkin baik di Pakistan. Ngan nyana rupana bisa mencala putra mencala putri. Bisa rupa aslina nyana kos urang Arab mun teu mah dicokot diri itu bisa nyana ngarupa kos urang Banten kos Baduy. Bisa kolot, bisa ngora. Mantak ulah kaget engke biasa ngadatangan nyana ditugaskeun nyana mah yartahiluna lempang terus ngadatangan pejuang-pejuang agama. Nyana datang ke ka ustad nu ka karak muka pondok Assalamualaikum saking ngobrol we. Ditanya, "Ya ki di mana?" "Wah, ki mah itu di gunung." "Gunung mana?" "Gunung langit." Wah, di langit aya gunung. Ngobrol lalagaan ke omonganana mengarahkan agama. Tamit nyaleng urang hese neanganana tapi bahasana aya be di jero hate kan ngomong datang deui nyana ka kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam kahayang nyana be rupana dan lain sebagainya tingkahna ke datang ke pejabat sarua nyana terus bae ka pejabat ke datang bae dengan rupa nu beda-beda yartahiluna limakanin ila makanin min makanin ila makanin akhar. Terus bae nyana mah berubah-ubah. Kumaha nyana bae eta mah utusan Allah. Kos kitulah. Nah, eta jelema anu geus teu hayangeun dunia di jero hatena. Dunia eueuh sabakatul hiber-hiber acan di jero hatena. Nyana mah bisa hiberan.
deka mana bayi berengan nyana di titah ngurusan provinsi eta. Masya Allah, lamun urang jaritakeun dunia kewalian kok bisa kos kitu. Saha nu ngangkat-ngangkatna aya biasa di wisuda. Wow, sumpah pemuda. Jadi di dunia kewalian teh kos garar itu. Anu tatadina kudu berkumpul di Libanon, tatadina kumpul teh kudu di Irak, tatadina di Mesir. Lantaran pangkat wali-wali teh nukoba di mana, nujaba di mana, uropan di mana, aswaib di mana, rijalul gaib di mana, abdal di mana. Nah eta teh akan ngabogaan tempat khusus, tetapi satu ketika mah di luar tempat khusus lantaran urgen. Ieu mah lain kudu di Lubnan, kumpulan teh di Indonesia bisa terjadi. Itulah dunia kewalian. Nah, etalah jelema-jelema pilihan-pilihan Allah anu di jero hatina geus eueuh secuil dunia. Jelemana nu mana layaripul wali illal wali. Eueuh nu nyaho ka wali kecuali wali. Kadang-kadang mah atuh eta wali teh biasa bae babarengan jeung urang ngobrol lalagaan. Dina zahirna mah seperti kitu, horeng batin namanya nama euker di anu. Batin nama keur jeung Allah. Urang kieu bae sih mah ngabedakeun kos kitu supaya kaharti. Urang kuari keur cinta jasa ka awewe. Urang keur mabok kepayang, Masya Allah, barang tes pertemuan kalilipan mata. Anak pemajikan teu kadeuleu nu kadeuleu itu bae juri gitu. Waduh, pohara jasa leng-lengan. Pohara. Geus eueuh sadetik poho ka manehanana. Nah, kuari urang babarengan jeung babaturan zahirna hate makan ka ditu. Berang babaturan babarengan jeung sahate maka ditu. Dahar di meja bareng tapi hate makan ka ditu. Komo urang deuk asup ka WC mah. Si itu jasa. Barang urang ki atuh dicekel si itu nu kecekel. Mulai ya mengarah ya. Ka ditu bae. Nah, eta keur carita cinta dunia sama urusanana. Kuari eta dieueukeun ngan Allah doang nu aya di jero hate. Urang zahirna mah biasa kieu hatena mah keur jeung Allah. Zahirna mah urang dahar hate mah keur jeung Allah dan lain-lain sebagainya jeung Allah bae bisa terjadi. Nah, kos kitulah carita karesep. Eta teh kudu diulinkeun dipaenkeun ku urang tafakur berbagai tafakur. Sakumaha nu biasa urang arahkeun deuk dikaallahkeun bae Gusti awak abdi teh di urusan ku abdi ge horeng hakikat mah nu Allah hampura Gusti abdi ngurusan awak siga nu abdi horeng nu Allah. Ku abdi di pandian siga nu abdi we ieu teh awak horenganan ieu teh nu Gusti ku abdi deuk diurus sesuai jeung aturan Gusti. Mantap Gusti teh boga aturan ketika orang junub pandian cak Gusti Allah tah nurut ka Gusti Allah lantaran lain nu urang di pandian ku urang mulai kuari ndeup ibadah usolli niat urang beto horenganan kudu diniatan zahir keneh masih fikih keneh terus be urang Allahu akbar terus ruku sujud Allahu akbar tahiyat. Kuari kurang dijerokeun ya Allah ya Rabbi horenganan ieu nang nitah Gusti meureun moal pati-pati abdi dititah haju abdi daek lamun teu didaekeun ku Gusti kuari Allahu akbar nu Allah akbarkeun horeng Gusti anu ngarukukeun horeng Gusti nu nyujudkeun horeng Gusti nu ngajuluskeun Gusti nu ngaitidalkeun dan lain sebagainya Gusti geus luhur tah kuari urang boga kaya kapan ieu salat urang salat zuhur nyaho na urang kana ieu salat zuhur teh ilmu horeng ilmu urang nyaho bahwa eta salat zuhur teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah urang teu nyaho bahwa eta salat teh zuhur orenganan ieu teh di jero ilmu Allah mah bagaikan lautan eueuh nanaonan kuari geus teu kudu make usolli acan geus aya di jero ilmu Allah kakaler ka kidul ge moal kaluar tina ilmu Allah urang deuk salat nyaho bahwa ieu salat wajib nyaho urang teh ilmu kana eta salat wajib eta teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah ilmu urang teh eueuh urang nyaho kuari ieu teh ilmu ti Allah ya Allah leutik jasa ieu urang pamere ti Allah
geus urang teh asa pamere Allah lain urang. Allahu Akbar. Ketika orang maca bismillahirrahmanirrahim aya di jero ilmu Allah nyahona urang kana bismillah teh ieu teh meunang ti Gusti Allah. Ketika Gusti Allah nyabut mah kana kanyaho urang terhadap bismillah nu kudu dimimitian ku bismillah meureunan urang teh bodoh. Nah ieu teh bismillah ka pamere Allah ilmu Allah pohara amat ngan saeutik saeutik jasa dibikeun ka urang-urang bisa maca bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya alhamdulillahirabbil alamin sebagainya teu kaluar tina ilmu Allah urang horenganan keur aya ngojay di ilmu Allah geus bae di dinya mah nikmat bakal Allahu Akbar ka dia ilmu ka ditu ilmu Allah ka dia ilmu Allah horenganan urang dikanyahokeun bae kal eueuh jang nyumput Gusti horenganan dek nyumput di mana atuh urang bisa nyumput di babaturan ti Allah mah bisa nyumput ti nu kolot tapi ti Allah mah bisa nyumput orang ti atasan ti Allah mah teu bisa nyumput ti guru ti Allah mah teu bisa nyumput Gusti abdi teh bisa nyumput segala rupa teh jaya dina ilmu Gusti ngeunaheun teh hirup lamun geus ka situ nikmat jasa diangkat ku Gusti Allah mulai jadi rijalul ghaib naik urang terus diangkat makin hebat makin bagus batin urang dijadikanlah urang terus nujaba nukoba uropa asoigos jadi wali abdal misalna misal ieu wali abdal mah mun kadieu nu kaditu geus moal bisa hirup cicing tentrem kumaha tugas ti Gusti Allah komo geus naik ka ditu jadi autad naik deui ka belatur jadi mukhtar naik deui ka ditu jadi imam naik deui jadi kutub sepanjang masa kutub aya bae sepanjang masa sadunia kutub seluruh kakutuban mangan hiji ngan ke kakutuban teh kepala-kepala di autad aya kutubna ke di kitu naon ngaran jalul gaib aya kutubna nukoban nujabah kepala aslina kutub engke hiji ilah jelema-jelema nu bisa ngabersihan diri bersih eueuh saeutik-eutik acan hubud dunya eueuh saeutik-eutik acan makhluk di jerona kakaraknya diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala eta geus jadi wali begitu jana kukumpulan deui jeung gubernur lalaunan setik bisa merosot geus jadi bisa merosot atuh komo nu kakarak tahap-tahap mah deuh atuh geus mantek sing hade la tujalisul mauta cak Kangjeng Nabi Isa geus lawan sok babarengan jeung jelema nu pararaeh saha nu pararaeh teh nu hubud dunya patamutu kulubukum bisa modar hate mah mengasingkan diri bae urang nu mah kiai guru-guru urang cukup baelah magahan santri ka majelis ka masjid teu daekeun cacampuran kunaon teu daekeun cacampuran nyaho bahwa cacampuran teh gede manfaatna lantaran besi teu bisa lain bagian ketika nyana dibere bagian mah ku Gusti Allah teger ulah sok nurutan nu bisa mah teger nyana cacampuran jeung pamarentah jeung saged teger lantaran dimurad ku Gusti Allah dasar aslina zam-zam bae dasar aslina cai laut bae urang anu lain kos kitu sing hade ulah tuturuti urang mah aduh sakieu kaayaanana bae geus bae sakieu mantak loba milihna kos kitu bae guru-guru urang teh geus bae di majelis kajian teh disengserikeun ge tapi ternyata aman di samping aman manfaatna gede anu kos kitu jelema nu dakwah ngaler ngidul ngetan ngulon eueuh tapakna tapi nu cicing bae kunaon atuh jelema narurut dituduhkeunana daek hartina dakwahnya na ku cicing bae ge jelema nurut ka agama kok anu ngider bae mah lantaran nu ngider mah tujuanna ge lain dakwah hayang kabeli eta teh rodana opat teh gede deui kemari mah anda bayang rada luhur supaya pakai kawarangkas ngeunaan bener kan pud karangkas luhur aduh masya Allah kari urang jararauh jasa ieu ke beberes batin jauh jasa nah ngeunaheun ku ari mah Allahu Akbar lain Allah nu maha agung ku ari mah dibalik Allahu Akbar aya nu ngagerakeun eta teh karasa
leuwih luhur deui nyaho ka Allahu Akbar menang ti Allah kajaho urang teh pamere Allah mun ku Allah dicabut urang eueuh nanaonan terasa jeung Allah Allahu Akbar leuwih luhur jasa tah mah tuh dimimiti urang menata salat sok nu rapi Allahu Akbar Allah nu maha agung sok sidakepna sing rapi diatur ku Fathul Muin sok gerage ruku Allahu Akbar Allah maha agung tama salat TK tama kos kitu paud bisa tapi kan urang kos kitu ge teu bisa salat eta bae ge teu bisa nu ngahartikeun secara harfiah can bisa urang teh datang ka dinya ge hese komo tama datang ka perasaan Allahu Akbar seakan urang aya nu gager mentak hampang salat eta hampang ngeunaheun sababaraha puluh rakaat ge sebab lain urang nu salat terasa aya nu ngagerakeun eta teh karasa lain hayal Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar leuwih luhur deui ieu urang kan make kanyaho hiji-hijina kanyaho kan ditafsir nyaho ieu kudu takbir pan urang mantak takbir ge nyaho eta teh mimitina salat teh kudu takbir Allah ilmu berarti nyaho teh ilmu oh nyahona ka dieu teh nang pamere Allah berarti Allah mah geus leuwih uning ngajasa urang takbirna ge ieu nang mere nyaho Allah tinggal cak Allah bener sia kos kitu tinggal kitu doang ketika takbir urang salah lain kos kitu nang minata aing mah tuh kan tah antara iya dan tidak jeung Allah teh nu mantak bener Allah ngabener-benerkeun lantaran dititaku Allah ketika urang takur lain mentak salat urang mah asana lain gitu beres urang mah dilain-lain ku Allah mentak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin loba jelema nu puasa lapar dahaga hakikatna mah teu puasa kam min musallin loba jelema nu salat ungkug-ungkugan luar biasa pohara jasa malah ngagero-gerokeun jelema woi salat wajib pendi mah komo hei salat sia teu salat bener neraka sapugunya anu ka neraka kamin musallin loba nu salat ungkug-ungkugan capek hakikatna mah teu salat urang mun jahita zahir mah kos kitu bae taikeun supaya ngeunaheun kumaha carana ulah babarengan jeung jelema nu cinta dunia sakitu bae barenganlah jelema anu cinta akhirat barenganlah jelema anu ahli Allah urang lalaunan babarengan jeung ahli Allah kebel-kebel tepa kebel-kebel mah nyana ge teu kuateun ngobrolna teh ka Allah bae bakal kakarek sakali mah biasa bae dua kali mah biasa bae tilu kali lantaran sering engke ge kaluar naon wae di jero hatena oka urang ayeuna babarengan bae jeung bupati kaluar tah urusan korupsina mal kebal deui ge urang ngadengekeun kieu lah manajemen dan lain sebagainya birokrasi kieu lah urang babarengan jeung ahli ekonomi atung ge kajahoan dagang ieu kieu rahasiana ieu rugi ieu untung ieu teplokeun untung ieu ga ieu oh berarti sama-sama untung nu penting mah untung bae sebab aslina mah hakikatna mah dina urusan ekonomi untung rugi dan lain sebagainya kebal-kebal urang nyaho rumus-rumus dagang kitu keneh urang deka Allah deketan ahli Allah kebal-kebal naon wae di hatena keluar oh gitu kemana hibarna ya nah ilah la tujalisul mauta fatamutu qulubukum gila wamanil mauta jadi jelema nu cinta dunia hakikatna mah bae eta jadi urang lamun jelema nu cinta dunia eta teh pararae geus urang lamun bareng jeung jelema nu cinta dunia bareng jeung nu paeh geus bengke mah lamun aya jelema cinta dunia kubur ku urang ieu ge sarua agama gola alaihi salatu wasalam wa fi hadisin nabiyina sallallahu alaihi wasallam al mar'u wallahu a'lam bissawab.